Iya mah orang nanya nu jadi bapak ke anak. Ya. Hari mana bogoh teu ka awewe ieu. Sakitu aing mah jawabna. Aya pi Mun rasa. bogoh jawab bogoh, mun henteu jawab henteu. Lamun berteman biasa teman biasa. Sok jawab. Aya pi rasa mah pi. Tah, gitu. Itu atuh Ah, anjing. gitu cenah. Sia. Sayang, berarti Ya, geus boga gitu, rasa, maksudnya, rasa ayang. deudeu, rasa nyaah, rasa bogoh. Goblok aing kieu mah Kalau aing jadi moal awewe urubiu. ngaranna ayang. Lamun Tah maneh ayeuna ketuaan ayang teh. kumaha ngadangu sanud geus kitu ngarasa reueus nyaah deudeuh bogoh ka ayang. Tah ayang kumaha sabalikna ayeuna jawab. Sok jawab. Iya sama Pi. Sama tuh gimana? Sama tuh sami mawon. Iya sama, ada rasa sayang, ada rasa nyaah. Katmen teh sayang pi. Tuh, jadi pemirsa sadayana ieu duanana teh geus ngarasa bogoh, sayang jeung nyaah berarti geus jadian. Sok urang mah selaku kolot, kade ulah nyalahkeun, ulah naon kanyaah kadeudeuh teh dijadikeun hiji dasar eukeur kahareupan. Tong kaganggu gitu. Ais nyahok ieu mah. Tuh penonton pemirsa semuanya ternyata Sanu dan Ayang tuh geus pada bogoh cenah. Pada nyaah, pada deudeuh, geus titik klik ngomong naon eta. Jadi lamun si Sanud macam-macam teh mah aing bisa negor. Nah, gitu maksud abi teh pi. Maksud teh, kamu jangan begitu mempermainkan wanita. Jadi abi ki moal urubiung wae kitu tah. Nah, Iki mah pan berarti benar bobogohan meureun ieu teh. bener ya. Ai bobogohan mah. Oh acan bobogohan mah can. Eta ngomong can-can kene wae. Acan pi bobogohan mah pincan. Oh maksud Iya. aing teh ieu puguhkeun ayeuna kumaha? Apa dia bakal aya rasa hungkul ya mah, tapi kan walau alam gitu Pak. Kaharep nama akan dimulai teh bogoh teh tina rasa heula meureun. Iya bener pi. Jadi pada-pada lah gitu, pada-pada itu. Erek bobogohan moal. Ya sageuleungna. Ya insya geuleungna pan ieu sayang geus aya, rasa geus aya, maneh rasa geus aya, nyaah geus aya. Tinggal pupuhkeun. Bohongan aya goblok sih ya. Aing puguh iki mah tuh. Ai rasa mah urang ge ka papih aya rasanya sebagai anak kakolot. Ai maneh ka ayang naon rasa teh kumaha? Jelaskeun. Ayeuna disebut ta'aruf pi, moal mungkin da ulin wae pi. Ada kedua kali ya yang ulin lagi. Dua kali udah berkesan eta mah tuh spesial. Alus tacan euy maneh. Jadi ieu teh kompor teh. Ayang, Iya, Bah. tapi lamun bobogohan naik. Mung. Kok mung bobogohan mah? Hayangna naon kawin. Tuh, pi. Paingan berat tuh jadi si Sanud atau si Sanud hayangna bobogohan keneh awewena jual hayang ngajak kawin pi. Karti ayeuna mah. Ya eta mah balik di kalalaki meureun tinggal Arti ayu urusan emang- kawin mah kan teu semudah eta nya dieu nya. Oh, karti ayeuna Lalu pada lihat masa berat. depan.
dilihat bagaimana keberadaan karakter istri, calon istri ya ke depannya gitu kan kalau nikah mah. Ini mah saya menanyakan apa kamu dekat dengan wanita itu didasarkan oleh rasa sayang, rasa bau atau tidak? Iya. Gitu. Kamu jawab iya. Artinya Sebaliknya Pak perempuannya Ima. juga bilang iya, ya udah tinggal kita berkelanjutan ke depannya. Bagaimana ke depannya untuk mengatasinya supaya hubungan kita itu baik? Tunangan Ya, berarti. pertama kita saling menghormati, kedua saling menjaga hatinya, ketiga ya itulah yang pertama itu doa utamanya ya. Kalau memang Allah meridhoi besok lusa nikah ya nikah. Kalau tidak diridhoi ya bukan jodohnya berarti, tapi minimal kita sudah menjalin kasih sayang yang benar. Itu kalau hanya untuk nikah itu kan tidak semudah yang kita diucapkan kan. Harus dilihat dulu bagaimana ke depannya. Apakah orang tuanya juga menerima keberadaan Sanud, apa Sanud juga orang tua menerima keadaan perempuannya. Kan keluarga harus dilibatkan dalam perkawinan. Tapi Itu. teh, si mama apa dong teh? Belum sejauh itu. Oh, Hari si Ica nanya kuat ka radikal gitu nya. Si anjing nih. Siga nu hayang geuleuh, siga nu geuleuh ka mana? Kan pisan ka aing anjing ya. Goblok pisan sia. Nya radikal tadi nanya teh siga nu hayang ada gitu. Asa ku nakal eta kadedet pisan ka abi. Nya eta bahasa-bahasa ti awal kene. Jadi Jadi radikal radikal tapi ekstrim. ekstrim berarti kemarin si anjing ya. Nya gayana gaya ormas. Goblok. ada kesel tuh pi. Teh. Situ nih teh. Kumaha di jurus terakhir Nod. Langsung jadi. Jurus terakhir. Jadi mengenalkan karakter satu sama lain begitu punya. Betul. Kita dalam pendekatan ya. Doa nawe itu urang mah atulah. Tapi tetap kita pendekatan juga, kita sami sayang juga sampai menunggu perkawinan kita harus menjaga etika yang baik. Menjaga kredibilitas kita masing-masing, menjaga keimanan kita masing-masing. Itu nomor satu. Ya, karena apapun orang akan melihat bagaimana keberadaan kita. Ini bagi siapa aja, bagi pemirsa, bagi netizen yang nonton, bagi bro-bro semua, bagi fans-fans Icing, pen Ican, pen Sanud, pen Ayang, ya semuanya bagi mereka itu kalau kita berhubungan kita harus bisa menjaga harga diri kita sendiri, bukan menjaga harga diri orang lain, harga diri kita sendiri. Ya gitu. Hari curug ulino tina naon lah biasa itu mah. Permainan curug. Ada mamawa curugnya euy.